Mejeh aya di luar. Aya naon ka dokap ka sawarga. Keun da sawarga keun aingan ieu aing rek gugat. Kumaha Kang? Naha ngagugat naon? Kaula salah naon? Namanya teu apal ieu wabah musibah Covid masih keneh meueuh riweuh. Kuning Kang. Naha maneh nyieun kawijakan tanpa solusi? Satiap nyieun kawijakan pamimpin kudu aya solusina. Cicing di imah. Tapi solusi kudu jelas. Ulah madak-kadak maneh nyieun aturan tanpa solusi. Tapi kudu disolusian. Kumaha carana kau buruh henteu ripuh kaum pabrik samisalna kaum tani kumaha seniman mah teu meunang kurumanan pisanan panan sok kumaha carana maneh ngungkulan ieu kajadian mun maneh cicing wae aing ngagugat tok sakada-kada maneh pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi maneh kumaha carana ngaistimewakeun rakyat sabab rakyat teh dunungan maneh lain maneh dunungan rakyat maneh dipilih ku rakyat nya ge maneh adi aing tapi maneh kudu tanggung jawab nyieun kawijakan kudu make solusina. Ulah sakada-kada maneh nyieun kabijakan tanpa solusi. Ulah sakada-kada nyieun pergerakan tanpa bicara tanpa pergerakan. Lamun mun di imah sok bere solusina kumaha carana bantuan diturunkeun deui. Bantuan teh kudu diawasi pikeun ka handap-handapna ulah pikeun dulur-dulur hungkul anu beunang tapi naha batur menteu. Protokol kesehatan teh geus dipatuhi pisan ku masyarakat. Tah kari maneh kumaha carana nyieun kabijakan make solusi. Ulah kerumunan atuh sok jalankeun virtual we wayang golek teh. Muhun Kang, lain muhun tegepkeun, dengikeun, laksanakeun. Sekali-kali maneh hanya dihadirkan rakyat sabab rakyat di atas segalanya. Suara rakyat, suara Tuhan. Maneh cicing wae aing ngugat konsekuensi. Maneh nyieun kabijakan tapi tanpa solusi. Aing turun tangan sorangan. Muhun Kang, ku kaula dilenyepan. Lain lenyepan. Jalankeun solusian. Lamanya cita cicing di imah tap kudu aya solusina. Turunkeun di BLT bantuan kawa ka handapna ulah pikeun pamimpin hungkul tapi pamimpin ngan dulur-dulur hungkul pikeun kudu kawa pikeun ka handap-handapna umat. Mun maneh sekali-kali kitu keneh aing gugat Semar gugat aing Sangiang Ismaya gugat maneh bisa-bisa dihancurkeun ku aing jeung si Raden. Ampun Kakang Semar kaula sieun ku Kakang Semar. Tong sieun ka aing, sieun mah maha kawasa. Tok. Pikiran solusina sangkan ieu bisa waluya nagri sangkan dina ieu kungkungan wabah jeung musibah. Muhun Kang ka itu sarahayam tong kaganeng teuing. Tong peduli guru umat. Muhun Kakang Semar.